warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah radhiyallahu anhu su'ila 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil isnin qala yaumun wulidtu fihi yaumun wa unzila alayya fihi, rawahu Imam Muslim. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad anu diselenggarakan di Kampung Ciganda, di mana Karang Taruna dan semua panitia, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, para alimil ulama kumpul berjamaah. Semoga kampung ini menjadi kampung yang barokah. Simkuring ceramahna dibagi-bagi waktu karena dina ieu wengi aya 4 tempat sabada ti dieu bade teras taneme di Sapan Majalaya, teras ka dieu, teras ayeuna ka Batu Jajar, terakhir di daerah Padalarang. Mudah-mudahan kabujeng waktosna margi ti enjing-enjing tos rada capek singkuring teh Bekasi langsung ke Sapan. Jadi lumayan ningali nini teh ranyai. Jadi itu penting urang hirup yang ngayakeun maulid teh memperingati budi pekerti, karena berkah mulut itu terasa. Hampir 7 bulan di Ciganda teu aya hujan, ngayakeun we maulid turun berarti rizki nambah. Mudah-mudahan sing barokah, sadayana anak urang saroleh soleha, ibadah urang sing istiqomah, di mana urang rizki barokah sing bisa ka Mekah ka Madinah. Oke, urang pupus teh sing husnul khotimah. Awas, harus diantisipasi penyakit Indonesia ini bukan narkoba saja. Jadi yang paling parah anak muda, penyakit yang merusak itu adalah HP, PS, plus anak SD SMP ngarokok. Jadi can usaha geus ngarokok, legeg tempe balaga oncom. Jadi intina ari gorowokna gorowok bos, ari beungeut bereun. Jadi loba jalma ayeuna covernya cover preman tapi diteungeul maot. Hai zaman baheula mah preman teh ya jawara teh nyaan istimewa, bahkan bisa ngaleungit.
da tirakatna puasana nyaan ayeuna mah kawanina badag tapi dikadek maut. Naon sababna ngaheulakeun gorowok, ngahareulakeun ayeuna cover, luarna alus tapi jerona bobrok, model motor casingna alus tapi jeroanana mesinna ruksak. Perempuan wajahnya bagus, krim siang krim malam, tapi dibuka ku salaki beuteng orai ulang. Tak ieu ge kitu. Komo lalaki teh kudu jadi suri taula. Memperingati Maulid Nabi adalah anugerah yang sangat besar, rahmat yang sangat besar, kasih sayang yang sangat besar. Dalam surat Yunus ayat 58 dikatakan dalil yang qat'i di mana lahirnya Nabi kita ini faldzalika falyafrahu, urang kudu rinaon kudu bunga datangna Maulid Nabi. Naon sababna huwa khairum mimma yajma'un, apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada apa-apanya. Ilmu urang, kapangkatan urang, harta urang, kasep urang, gelis urang teu aya naon-naonna dibandingkan keagungan baginda Nabi besar Muhammad. Atak Maulid Nabi teh kudu rajin, kudu sagala dipeun masjid hai, masjid dom, masjid nugen sapi berarti tak pencit. Jadi muludan ge kudu make dukungan. Di mana urang hayang berkah maka kudu daek ngaji. Datang ayeuna Maulid Nabi meh bisa introspeksi, ngarasa hirup benar, ngarasa hirup pinter, padahal goreng komo anu gen nu begang oge loba hilap ka Gusti Allah. Hatak lamun hayang sehat kudu loba kendalikan hawa nafsu. Kentut matak di mana orang hayang berkah, hayang tenang ngaji, obat bingung, obat susah, obat nunagi bayar. Budak lahir adan hujan gede, aya guluduk, aya kasieun, aya juri, salaki leungit, teangan. Ini mah daek ngaji, meh boga salaki anu tanggung jauh, piconto, lemah lem. Sabab istri teh perlu anu lemah lem, sabab istri mah makhluk astagfirullahaladzim. Loba lalaki anu teu make budi peker, teu daek ngaji, jauh tina akhlak anu amek-amekan wa, pamajikan ditony, budak icab, tanu kitu mah salaki kompak, sen goblok. Ka salaki nyebut koplok, koplok di keureuy. Sabab salaki mah ngeureuy. Matak ngaji ge meh boga tata cara anu make wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal nu teu make ilmu moal ditarima ku Gusti. Maka di mana lalaki mere contoh anu sae, maka istri terjadi solehah. Jadi dihargai karena kesuksesan suami adalah kerja keras juga seorang perempuan, yaitu istri. Tepuk tangan untuk perempuan. Sebab awewe mah leuwih capek, leuwih rib, beurang peut, ngaladen, dugikeun ka ngadang. Aduh, ngadangukeun cariosan suami, lain ngadangkak gimana?
atuh salaki ge sieun awewe marib mengandung 9 kere melen ngalahirkeun ge bari hirup sae perhitut atuh ngalahirkeun bari hitut berarti ente mah turunan bekok kayak gitu budak bedegong akibat tidak memakai ilmu bapakna indungna baheulana salah adonan cigana nyieuna rusuh teuing buuk di bereman ceuli di antingan cicingna ge di sisi pagawean lain ngaji kalaka gogorowok tanu kitu budak emut ka pangeran dan edan maka sok diaina mangpang mengpeng hirup di dunia pengen Indonesia maju ada di tangan pemuda. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Ciganda. Ode pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan presiden, siapapun yang jadi, yang penting yang nyaah ka rakyat. Karena yang dibutuhkan masyarakat Ciganda bukan pemerintah yang banyak janji, tapi pemerintah yang ada bukti. Tepuk tangan untuk pemerintah yang ada bukti. Kita nunggu korowokan aja pindah ke dia dah. Kabeh pindah kabeh. Sok, meh teu korowokan wae. Siga dileuweung ngaji teh. Maka motivasi di mana urang daek ngaji, di mana urang hayang ganjaran anu berkah, di mana urang hirup hayang barokah, carana kudu daraek ngaji. Mangpang mungpung hir bisi kaburu mah. Yang muda mati, yang tua mati, kolot budak anu gendut, anu begang, RT RW, Ustad oge ngilu ngurebkeun atuh maot kabeh maripu. Badak hirup di alam dunia teh perlu didikan teh. Lamun teu make didikan cilaka. Matak lamun aya jalma teh pinter ngajina tapi teu nyakola. Aya nu nyakola teu ngaji riweuh di sarua. Jadi kudu saimbang ilmu dunia jeung ilmu ulah wungkul dunia wungkul da dunia ge kudu ngadorong karena kepentingan kudu jadi ayeuna kepala desa kudu jadi ayeuna orang ayeuna penting kudu jadi ayeuna pimpinan daerah tapi kudu nu nyaah ka rakyat. Tepuk tangan untuk nyaah ka rakyat. Ingsa di mana orang daek ngaji man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Jalma ngalangkah dua sampean kana pangaosan maka langkahna menuju jalan ka surga. Sabab farfa bidhamin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Hamba Allah anu teu ayeuna daek ngaji cek Ibnu Malik sok rofa. Eropa teh sombong cek santri mah eta teh aya PS cicingna di luhur kulantaran naon ngaco jelema kunaon ieu ngaco sabab ayeuna teu ngaji. Di mana geus daek ngaji ka karanasa, di mana geus ngaco bakal ngaca keun bae teu naon kitu kieu oge pernah maling, pernah maehan, pernah ngabunuh, pernah narkoba, pernah nanaon. Nu penting aya niat alus. Di mana geus ngaco bakal ngaca sabab daek ngaji. Di mana geus nasab bakal JR, di mana geus DR jajan, di mana urang geus ayeuna ngaco ngaca, di mana geus ngaca ngaci. Kadituna boga ilmu padi memperingati Maulid Nabi supaya urang daek ngaji bisa introspeksi ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Sabab lamun teu aya kieu hirup teh ayeuna kurang samara. Faqad ahya al-Islam, ngahirup-hirup agama Islam. Kolot baheula mah sagala batu dimandian, keris dimandian, sagala dimulut-mulutkeun sampai tuangeun, sampai beas oge dimulutkeun, sampai ka naon wae dimulutkeun akhirna berkah.
Naon sababna nyarane kajungjunan baginda Nabi besar Muhammad. Oh ieu jalmi teh salatna can husu, salatna can husu, sedekah saeutik teu ikhlas, sedekah gedenya komo kayak gitu, tetap urang nyandar kana ibadah nu lain, puasa nang saukur puasa, tapi teu nahan nafsu urang. Kunaon atuh carana meh urang bisa ayeuna menangkeun ridho Allah sampai ka terus ngabayangkeun junjunan meneteskan air mata sehingga ieu jalmi kengeng naon kengeng syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Tak itu padilah ngaji di mana urang geus ngaji dibere ku Allah harta kade sing ingat jadi pamimpin beunghar kudu ingat ka rakyat loba duit sok loba panyakit lamun teu dibarengan ku ayeuna zakat jeung sedekah. Loba duit, loba penyakit, akhirnya sering ke rumah sakit. Eta teh haji ped, matak sok tereh koit aja. Ibu gaduh artos 50 juta, aya ustad di dia anu keur ngadamel pesantren, aya nu 2000, lu sering dipasikeun nu 50 juta nu 2000. Halus. Berarti ka ustad teh nganggap gehu ari kitu mah. Padahal jadi ustad teh ripu, nikahkeun ustad nyunatan, 4 bulanan 7 bulanan ngalahirkeun budak bagian bidan ece ulah ustad kabeh atuh ripuh ngalahirkeun kudu ku ustad aya nu maot aduh ece nu hirup neang nu maot moh nya aya nu maot neang ustad tuh mangpang bungkus mayit kemandian mayit ngagotong taeta mah bagian hansip pepatan hutang gotong maulah ku ustad kabeh dari puh aja. Intina hidup di alam dunia kudu kumaha menghargai para kiai dan santri karena Indonesia merdeka bukan hanya TNI dan polisi saja yang ke depan tapi kiai dan santri adalah pelopor Indonesia merdeka. Tepuk tangan untuk para kiai dan santri. Mata kurdaek tirakan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi ditaros, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa di hari Senin? Kata Nabi, yaumun wulidtu fihi, poe Senin teh hari kelahiranku. Poe Senin teh hari pertama diutusku, au unzila alayya fihi. Poe Senin teh ayeuna turuna Al-Qur'an diawali dina dinten Senin. Maka Maulid Nabi teh aya ti dituna. Rawahu Imam Muslim. Hadisnya sahih, bisa dipakai hukum dina fada urang sadaya ngalaksanakeun saum teh keur naon? Keur nirakatan diri, keur nirakatan kahirupan supaya hirup barok. Da kolot baheula mah baburuncing ge bisa ngalahkeun granat. Naon sababna? Di puasaan. Maon urang teu mati sabab urangna kurang tirakat. Manawi mudah-mudahan urang sadaya wasilah Maulid Nabi teh tinggal mukjizat Nabi. Inna a'tayna kal kausar. Istimewa Nabi diberikan kekuatan yang banyak, diberikan mukjizat yang sangat banyak yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Mudah-mudahan urang sadaya singkat tempelan barokah ieu kampung sing seueur rezeki nu barokah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah 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 sarina salawat ala nuri rasulillah Allah 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 Rasulillah. Berkah doa berjamaah, semoga hidupnya barokah, ibadahnya istiqomah, matinya husnul khotimah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Du Gusti
belas kahiji sumur ma'mur wajinawi Allah 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 ala nuri rasulillah Allah 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 ala nuri rasulillah ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى jadi ulah capek teh nu di luhur wungkul nu dihandapke ku daek cap di dunia mah tepat cap ngadoa bekerja niat yang baik jadi santri daek puas daek wirid daek ngapal khidmah kaguru insyaallah cepat paham ilmu teh kalau loba nazar Sayyidina Ali di akhir zaman loba nu teu manfaat ilmu teh kurantaran hilangna adab hilangna tata krama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Kangjeng Rasul mah cariosanana prilakuna berdasarkan wahyu ari urang mah lolobana teh nafsu hayang dahar nafsu minum meuli baju nyieun budak astagfirullahaladzim lolobana nafsu batak pantes Ibunda Aminah ngandung junjunan teu karasa nyeri teu karasa nyiram sugan berat sugan ngarasa aina eungap henteu bentennya ari mutiara na Allah beda jeung urang indung urang 2 bulan nyiram teu kaopan tingah peuting hayang rujak nu amis jeung lada nu haseum ningali tatangga profesor sirahna botak hayang nyecolkeun sangu kana sirah botak matak pantes budakna teh jadi bodoh lain botak matak ngaji teh lobaran ranjau randa oke ngeureuyeun ngaji sia matak mangpang mungpung hir bisi kaburu mah tok gunakeun harta urang teu boga harta ku tanaga teu boga tanaga ku seuri minimal beres maulid nabi teh akur jeung dulur hade jeung tatangga innal muflis may ya'ti yaumal qiyamah saur nabi di akhir zaman teh loba jalma anu bangkrut di dunia na tukang sholat di dunia na tukang saum haji tapi pagaweanna ieu jalma teu eureun ngomongkeun batur ngagogoreng batur jeung sok nyokot hak batur aya nu kitu aya nu kitu tatangga meuli mobil ceeti nyeri huntu batur usaha maju ceimas diimpus aya nu kitu aya nu sok panasan hatak sok ti ayeuna motivasi daek ngaji ku berkah maulid nabi salaki meh daek berjamaah salaki meh daek ka masjid beurang peuting ku indungna tong eureun diosol kusu manget lain ku susu atuh dibere susu mah lain salat lain ngaji ngagantel meureun terus matak sok ti ayeuna mangpang tos akur jeung dulur hade jeung tatangga salaki datang senyum sampai Nabi ditanya oleh Sayyidina Umar ya Rasulullah kenapa engkau betah di rumah kata Nabi aku betah di rumah karena wanginya Siti Khadijah seungit penyebat nage Rasul maka bojo tetara maneh ya Humairo wahai bunga mawarku tercinta
ibu. Oh sok usalaki disebut bunga mawar nya heueuh da teu pantes atuh. Ai disebut bunga mawar bau jengkol tah loba nu cerai teh akibat jengkel ka pamajikan. Dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal Nabi nyumpingan para nabi, para malaikat Allah nyumpingan Ibunda Aminah. Semuanya bergemuruh, malaikat yang atas di langit dan di bumi, burung kicau pun bergemuruh. Apa yang dibaca menyambut kelahiran Nabi sampai Ka'bah bergerak bersujud kepada Allah 3 kali. Apa yang dibaca? Tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Semuanya tasbih, berzikir, mengingatkan kepada kita bahwa pengen selamat itu harus banyak zikir. Pengen tenang dikir, putus cinta, obat galau, loba nu nagih. Si Oco aya nu nagih ti mah emok, la ilaha illallah. Aya nu sok nyieuman mama emok, eta bakal beak jeung sagala rupana. Sebab jalmi nu nuang harta riba kalah ka CF sur Rasul bakal ayeuna dikurangan. Tapi lamun jama tukang sedekah jeung tukang zakat mana qosot malun moal dikurangan ku Allah hartana. Iwati dipake maulid Nabi 10 juta 20 juta bakal nambah jadi 10 miliar. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah. Tepuk tangan semuanya bahagia. Sing tarik. Subhanallah. Angkat tangannya. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah Allah. Allah ya Allah. Allah. فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة دينك صفا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Itu kedua sing rajin hade ka ibu bapa. Sebab Nabi sukses kusaena ka ibu bapa. Dina kitab Tanbihul Ghafilin jalma-jalma anu bakal ngalaman rupek
akhirat rupak dunia teh jalma nu goreng ka indung bapa. Budak anu sok uniko usaha nipu kolot sok aya nu kitu. Menta keur meuli kitab, menta keur meuli buku dipake ngarokok. Akhirna hirup di alam dunia nah ngarasa keur ngorak mah gagah tapi geus kolot waman nu'ammirhu nukakis fala yaqilun. Lamun urang ngemut sagala rupa dikurangan ku Allah. Ibu baheula jeung bapak keur bobogohan mah sagala rupa ge jag-jag calik ipet hareupeun kabogo hayang kiih ditahan hayang hitut dipalastikan. Tapi kadang-kadang geus boga budak 5 mah geus robah salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet hitut cek salakina teh anjir kenal pot gitu. Jadi orang mah hirup teh kadang-kadang asa gagah keur ngorak mah. Padahal masya Allah apapun yang terjadi di dunia ini jangan menyalahkan Allah, tapi urang nanu baredegong pantes loba musibah da urang na teu daek ibadah. Terus Bu aya hiji jalmi anu dirindukan bahkan diberikan salam oleh Nabi. Bahkan ini orang seluruh sahabat dan Umar disuruh oleh Nabi dikala nanti aku meninggal kamu harus meminta doa kepada orang yang namanya Uwais Al-Qarni yang ada di negara Yaman. Siapa sosok Uwais Al-Qarni sampai orang ini mendapatkan salam dari Nabi dan semua sahabat dan Umar yang lain disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Akhirnya ada kafilah-kafilah yang datang dari Yaman ke Madinah. Ditanya, apakah di antara kalian wahai saudagar-saudagar ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Ada juga tuh pengembala unta yang gajinya satu hari cuma 2 dirham. Maka sahabat Umar langsung mendekatinya. Apakah engkau betul namanya Uwais Al-Qarni? Betul, saya Uwais Al-Qarni. Apa ayeuna ibadah engkau sampai engkau mendapatkan salam dari Nabi dan aku datang ke sini untuk mendoa, untuk minta doa kepada engkau. So Uwais Al-Qarni singkuring malin tukang ibadah, tukang ngembala doma, ngan pagawean singkuring tiap detik, tiap dinten ngurus ibu abdi anu udur, di mandian ku singkuring, di pakaian ku singkuring, disuapin, dipijitin sampai tertidur tiap hari. Puluhan tahun Uwais ngurus ayeuna ngurus ibu. Nah, inilah sosok orang yang disalami oleh baginda Nabi sampai sirna basirohna Nabi nyampai ke Uwais Al-Qarni. Karena pancaran anak yang berbuat baik terhadap orang tua akan nyampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ada kade jang sing sarai ka ibu bapa. Anjeun sok jarah ka mana wae ka wali songo ka mana. Tapi teu pernah nanyakeun kabar, teu pernah nelpon, teu pernah ngaWA nu jadi indung, bahkan sok amek-amekan menta meuli keur kuota. Amek-amekan menta keur meuli pulsa, maka satu saat Anda pun akan merasakan siksaan-siksaan dari Allah yang sangat pedih. Bahkan orang ini akan merasakan keraknya api neraka sampai al-qamah, orang yang ahli ibadah sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat akibat jelek terhadap orang tua. Mudah-mudahan Nabi sukses di waktu dikandung, peraina lahir ke dunia sudah tidak ada namanya Raden Abdullah. 60 tahun sudah menjelang dewasa, ibunya meninggal. Sampai nangis Nabi menjerit-jerit, Ummi, 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 umi-umian saking naon, saking emut kana jasa ibunda nyaeta ibunda Aminah.
Mudah-mudahan budak urang putra urang sadaya sing di lungsuran hidayah dan putra urang anu saroleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang dibaca bapak-bapak oleh Aina Nabi Adam sehingga puluhan tahun dengan ibunda Hawa mengucapkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sampai tidak pernah ditoleh oleh Allah, tapi dengan bersandar bertawasul kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi Adam diterima tobatnya. Berkah apa? Berkah syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Adam mendapatkan penghormatan dari siapa? Dari malaikat. Maka disuruh oleh wahai malaikat, kamu semua sujud. Maka malaikat semua ria anu ujub takabur teh iblis. Kenapa malaikat menundukkan semua bersujud kepalanya? Karena di pundak Nabi Adam ada titipan cahaya nur agung baginda Nabi besar Muhammad, sehingga malaikat tidak pernah aina mau karena malu dan tidak kuat melihat pancaran cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan urang anu garoleng hate urang motivasi maulid Nabi agar kita mendekatkan diri kepada ilahi, agar semakin mendapatkan surga yang sangat nikmat yang diridhoi dengan syafaat Nabi. Insya qamarun tepuk tangan semuanya. Nabi Isyrah sadri Quran imla qalbi Quran waslih ayati Quran. Nikmat urang sadaya kenging naon anugerah ti Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sing dawa mudu naon sababna Nabi mau pami ayeuna kulam socana merem hatina muka ka Allah. Ari urang lain ieu peureum hate peureum, nu teu peureum teh bujur urang mah. Pikir-pikir mah tergantung menu ce. Beurangna jengkol peuteui perepet teh jeung borot-borot. Salah kitu tilu poe teh hudang-hudang. Karacunan hitut ece. Datang salaki dangdan nu geulis, lain ieu mah daster nyenglet sabelah kutang pegat hiji. Salaki teh utah-utahan da karacunan kelek ece. Cung sano yang hadiah ngacung. Hadiahnya kaset plus kalender 2020. Kalender ayeuna di 7 lembar. Lembaran pertama ijazah sallallahu alaihi Muhammad. Lembaran kedua foto-foto ulama. Lembaran ketiga foto anak tahfidz SD. Lembaran keempat lembaran SMP yang menghafal ayeuna imriti yakulu. Karena sabab santri mah kudu gaduh idil fatah hasba tiqadihi rufi. Jadi gaduh cita-cita yang tinggi sehingga amalannya patekadana kuat, santri mah kuat mentalnya. Budug-budug oge sok menang genu geulis. Tepuk tangan untuk santri. Sabab ustad nage bu bunga setarin budug. Cung sano yang ngacung. Sok ya ngade doaan jang ieu jakat. Sok. Ayo cepat. Berani berarti itu calon orang sukses.
Bukan hanya di belakang gogorowokan, tapi di depan juga berani. Tepuk tangan. Ya ayyuhan nabi al-kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi al-kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanu al-ghaibi. Anta imamul hadra sultanu al-ghaibi. Siapa namanya? Rizki. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Raden Abdullah. Ibuna Siti Aminah. Ujang dibabarkeuna di mana? Di mana? Di dia. Di mana? Di dia. Di mana? Kampung naon dia? Ciganda. Oh, di Ciganda. Di Bidan, di Paraji. Ngahejeun teu? Raden. Bapak ngilu ngahejeun teu? Teu. Lahirna teh 12 tahun. 12 Rabiul Awal. 12 tahun mah atuh maneh teh meureun geus gede. Warajo teh aya kumisan. Lahirna teh poe Rebo. poe Senen sia. Poe Rebo. Anta kudu naon, kudu apal, kudu ngajaga hasil tina maulid Nabi. Bapak teh kudu jadi ahlul Masjid. Bapak teh kudu getol ka masjid. Di masjid mah ngeunah bisa sabar. Sare atuh rek di imah sare, di masjid sare mah atuh meureun terus gadahdir terus. Ya, orang teh nya gitu yang nya. Terus kudu ngajaga 17 Agustus. 17 rakaat salat 5 waktu. Agustusan beukina teh. Ya. Ya, kalender. Tepuk tangan ibu-ibu. Ke kasetna. Minyak yang nyieunkeun minyak hiji. Oh iya. Ieu minyak lamun bapa leuleus dioles ku ieu. Minyak muludan mah halus. Terus ieu kalender disimpenna ulah di kamar di tengah imah. Kamari ngaji di Bekasi, alhamdulillah aya nyimpen kalender ieu di tengah imah, aya maling genepan balik deui. Anu sababna di imahna u palingeunana cek. Nah, gitunya. Kawan cenah tadi muludan teh kudu daek Ngaji. Terus daek Lat. uga tilu kudu hadeka. Kainung ka bapak. Teu meunang menta wae Wit. Kudu cicing. Lamun eueuh duit sangu we geus. Sare wae. Ayeuna teh loba parawan tapi Tanda. Parawan nu rana. Alhamdulillahirabbil atau saling gitu. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Sukses Nabi karena siapa? Karena istrinya Siti Khadijah. Angsalnya bangsawan, asalnya hartawan, habis dipakai perjuangan Allah dan Rasulnya. Itulah sosok Siti Khadijah. Maka Sayyid Malik mengarang qasidah yang bernuansa Siti Khadijah, sehingga ayah hiji ulama besar wali Allah diurang Kiai Haji Maimun Zubair
kalau leban ku Siti Khadijah, perjuangan Siti Khadijah dugikeun ka dibungkuskeun ge di Mekah, dimakamkeun di Ma'la. Adak lamun tiasa umroh tiasa haji parurah insyaallah di abdi aya KBIH aya nama Pandi Jona KBIH. Jadi Kebun Bandung Barat urang dia tiasa ngiring ka abdi KBIH nah umrohna aya di abdi insyaallah. Aya nama SD sakola di Jona, hajian di Jona, maot oge dicabut maot di Jona. Milih aya nu bade daftar haji urang dia kantun aya nama 1,5 juta teh dijajabkeun ku bank syariah teh ka mana ka Kemenag langsung buka kursi hiji dicicil tiap bulan gitu dah. Jadi aja baheula mah kudu 25 juta wae ban kangge kursi hiji teh aya nama asal kersa Pak Lurah mu aya data we masyarakat teh 1,5 juta dicicil tos 1,5 juta teh tos gaduh kursi. Jadi nyicilnya mah sabaraha we tarik 5 tahunan naik 7 tahunan. Ini ada kemudahan dari pemerintah. Tepuk tangan untuk pemerintah. Alhamdulillah. Insya Allah tong sok nyalahkeun wae urang teh ka sasaha teh. Masyarakat tong nyalahkeun ke pemerintah, pemerintah oge kudu ngarti ke masyarakat. Sebab masyarakat bukan apapun yang anu dipentingkan teh lain pemerintah nu loba janji, tapi pemerintah yang ada bukti. Tepuk tangan untuk pemerintah yang ada bukti. Insya geus nu karasa kurang jalankeun. Insya Allah. Urang ngaoskeun qasidah Siti Khadijah, semoga hajat-hajat urang diijabah. Insyaallah nya. Anu bade sedekah mangga. Aya nu keriling santri. سعدنا في الدنيا فزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى pesantren kalender 7 lembar 35.000. Hitung-hitung orang sadaya manfaat masjid dan bidunya banallahu baitan bil jannah. Orang yang ikut membangun masjid di dunia maka orang itu akan diberikan gedung di surga. Sedekah jariah mudah-mudahan jadi wasilah orang sadaya kenging barokah. Dijagal kubura wa Fatimah Zahra. Khadijah namanya Bibil Mustafa Baligh maqsidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa Baligh waghfir lana ma الكرم واغفر لنا ما
cinta namanya, bangsawan asalnya, hartawan dulunya, semuanya terkorban demi Allah Rasulnya. Ya wasi'al karami, amin. Ighfir lana ma madha. Supalurah pasian. Pada suatu hari saat Rasul kembali, setibanya di rumah diri terdawa sambil menggodong bayi akan hendak berdiri. Lembut Siti Khadijah bunyi waktunya indah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqsidana, ighfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqsidana, ighfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Ighfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Angkat tangannya semuanya, ibu-ibu. Eta anu gaduh kenging selebaran umroh haji itu di situ tertera telepon dan WA-nya. Insya Allah mudah-mudahan urang dari ieu sering anu aina desa ieu desa sering ka Makkah ka Madinah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamda syakirin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, dengan berkah Maulid Nabi desa ini semoga desa yang kondusif, jauh dari musibah, semuanya sering ke Mekah ke Madinah, ibadahnya istiqomah, rizkinya barokah, dilungsuran putra putri anu saroleh solehah. Ya Allah, jadikanlah anak kami yang lil muttaqina imama, jadikan pemimpin-pemimpin yang takwa, jadikanlah sisa hidup manfaat maslahat dunia akhirat. Ya qadiyal hajat, semua hajat-hajatnya dikabulkan. Ya syafial amrod, semua penyakitnya yang sakit lahir batin disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala berkah Nabi besar Muhammad. Allahumma ja'alna min husnil khatimah wa la taj'alna min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami semua dengan mati dengan syafaat Nabi menjadi orang yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil qabul. Al-Fatihah. Ugia sadayana kegirangan karena khidmah sing kuring birakeun sing tiasa amanah margi nyepeng santri teh teu gampil kapungkur ratusan ayeuna teh 1000 langkung. Mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wih di dia anu sodako, nu tajan sodako sing diangkat derajat dunia akhirat, sodako urang sing jadi gedong di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.